Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabari ngantosan anu antosan Kamuga sebegene antosan Kurang surat terjanji nukenging digorowokeun ditalikeun dibaca di masjid hiji adzan kadua komat teh bacakeun ke makhluk adzan karena sampai kerkeun bari make waktu rek maghrib taruna guslila hampir beak aya datang sunah deui ngawaktos tas adzan ka komat sekian menit pada menit supaya istiqomah margi amal istiqomah naon we di istiqomah keun kurang istiqomah teh mayem anger dawam sok sanaos sakedik misalna istiqomahkeun mau sholawat 3 kali atau istiqomah ngaos bismillah tahun seueur 756 kali atau istiqomah ngaos istighfar sanajan 3 kali dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabul amal ilallahi adwamuha hari pamlipika cinta na amal eta teh langgeng lumayan nu istiqomah wa in qalla sanajan sakedik kedah gaduh nu di istiqomah keun naon bae jadi tos istiqomah mah kening daraja al istiqomah khairun min alfi karamah istiqomah teh langkung sae tibatan 1000 karamah kagungan karamah teh para wali Allah lumayan manfaatna lamun urang tuang manfaat mayang di istiqomahkeun maka timbul kesehatan lemaam tua saboboko geri beun atuh nyatu teh saminggu sangsara da kasawah ge nyiram lamun caina mayang ai cai keuleuteup sawalungan hancur sawah leuwih saat 7 tahun moal jadina naon istiqomah urang ge dina amalan kedah gaduh nu di istiqomahkeun utamina anu kening jaminan husnul khatimah ngaos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa bi syai'in qadir sok sanaos eta nu diistiqomahkeun sabada salat 10 kali utamina bada asar bada maghrib bada subuh insyaallah husnul khatimah sabab teu aya nu panguntung-untungna
salamatna kajaba husnul khotimah. Sok sanaos tadina bedegong goblok edan lurus tulung. Kawas Bahrom al-Majusi. Bahrom al-Majusi teh penyembah seuneu, Majusi teh penyembah seuneu. Waktos Abdullah bin Mubarak angkat ibadah haji. Anjeunna zikir ke Allah. Di tengah-tengah zikir nunutan. Jadi nunutan ke kita aya baratona. Ayeuna mah loba. Zikir nunutan ke kita aya di kapungkur. Nah, kadieukeuna mah malah budak santri masuk langsung istiqomah. Oke, cari lu dari sarada kahudangkeun sallallahu rabbuna itu gitu di YouTube mah gitu ya, dia mah ada lebihan. Dia menyanyikan itu. Tina babah nunutan ngimpen tepan jeung Kanjeng Nabi. Dawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, he Abdullah bin Mubarak, mun anjeun mulih tas hajian pilari di kampung anu ngaranna Bahrom al-Majusi, mun anjeun geus amrok tanya ku anjeun, pikabugah tina nunutan teh. Wah, ieu mah setan ya. Yang impian gitu. Bahrom teh Majusi 72 tahun nyembah seuneu. Lajeng Bahrom al-Majusi juga eta Abdullah bin Mubarak wudu tuluy salat zikir deui. Dina zikirna teh nyimpen deui sapertos nu tadi kitu deui. Panasaran ubah teh wudu deui salat wiridan deui nyimpen deui sapertos kitu. Tos beres itu yakin berarti dia di Gusti Allah. Beres hajian anjeunna doa kamuli kalemurna langsung ngapujeng ka tempat anu dituduhkeun jeung Rasul. Para Rasul kena ngajelaskeun panggungikeun salam kaula ka Bahrom. Barang mulih di Pak Haji anjeunna angkat milari lemur anu sareng milari Bahrom al-Majusi dengan penuh keyakinan dan usaha yang semaksimal mungkin akhirnya bertemu sareng Bahrom al-Majusi. Nyembah seuneu 72 tahun. Ia ke Bahrom al-Majusi Cuk Abdullah bin Mubarak. Oh ya, Abi Bapak Abi Bahrom. Abi boga kahalusanan Cuk manehanana. Abi teh boga budak
awewe opat geulis lalaki ge opat ku aki dikawinkeun ka anak aki deui we mesa kalian liweuh masak beto kudu seserahan teu kudu ngalaporkeun tos dikawinkeun di bulan manehanana teh cara majusi cek Abdul bin Barok eta mah haram ki numutkeun agama Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugan-sugan ieu kalusan ge boga cek hati-hati naon itu boga di budak awewe gulis pisan pekat gitu ketika itu menyung da salamur aki nu geulis kawas anak aki ta anak nu geulis teh ku aki dikawin dari para ku aki dipelihara ku aki nyaur kudu diunuk-unuk batu ku aki we dikawin ngayakeun hajat seperti cara majusi haram eta ge boga nabi boga kene kalusan boga naon dina panganten baru aki sosonoan jeung pamajikan aki anak aki nu geulis teh tiba-tiba aya anu ngahurungkeun damar baula damar cempol pas balik kadenge kudu traktor teh atuh aki teh kaluar ku sosonoan oge paruman be ku aki teh balik deui aki teh ka kamar nah jebul deui we tah awewe marung ngahurungkeun deui damar tuluy ku aki teh ditempok disusul geus ngoloyong paruman deui aki mau balik deui we ka kamar da boga hanca di kamar da kemangat hanca naon eta geus deui wae awewe nyungeutkeun deui damar tah aki teh penasaran tutup pintu tuturkeun we ku aki teh barang pika rukun imanna supaya tawawe teh ka imanna aki tuluy keketayepan nohong teh aya kabudak laleutik opatan ceurik mak menang naon ieu abdi lapar teu sabar teu kuat ujang dasar usaha mak teh da menta kasalian Allah era ku Gusti Allah aya oge nu beunghar bari tatangga urang teu jauh di dieu agamana eta mada musuh Allah nyembah ka pangeran sing sabar we ujang nyanyi cuk nu boga iman kadene bari katingali nangis ka kumaha Bahrom teh timbul kurasa kasih sayang manehna gewat dina hate teu nyaha isieuna teh ku ngucapkeun ari rek menta kasalian Allah era kepada muslim negara luhur nyai kegabungan ari pada nyuhunkeun ka Bahrom pada eta musuh Allah loh bendu mungkin kitu datang hidayah tinu maha kawan
sumping taufik tinu maha suci adil namuli tuluy ka bumina tos di bumina ngawadahan sabaki uang bala-balaan tontong none suhan cau uras an kewe disusu kunci kopi dipinuhan eta bapak kita mana ikhlas bari sedih disebut musuh Allah bari tuanin minta sakitu salang sara siunun ku Allah atuh aku tegawat netrok pantok terus itu nyangakeun buangeun sok ikhlas kaki meredahareun pek dalahan tah begitu aki tas mere eta sodako hate aki robah berhayang asuh bisa eta ku barokah eta mah aki bener halus eta mah sodako kulantaran sodako aki diakui aki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ayat salam di kanjeng Nabi hari tak langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maaf tapi encan euy nalakon ngaji-ngaji kan itu nek supaya kita bahru bahro mau oge kurang mah gagak kan akhirna tuluy ceuk Abdullah bin Mubarak si aki teh di mandian geus meunang mandian di kapani terus meunang ngapanan dulu di salatan beres di salatan nyingkurkeun beberapa hari esoknya mimpi deui eta Abdullah bin Mubarak Bahrom al-Majusi geus aya di hiji mahlige hiji istana kanikmatan aya di alam barzah teh penuh kanikmatan. Kenapa? Eta ku Islam. Ku Islam. Tanu mawi eta urang ulah aya putus asa sok sanos dosa ti budak lurus tunung ti lelemuh edan ti ngomora maksiat ti pabelah terus mendekat Allah madiman akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah sajaman akhir ucapanana akhir kecapna akhir pacariosanana la ilaha illallah langsung begitu masuk surga. Bagaimana dosa yang 72 tahun habis? Kita kaguman Islam. Pananunya dosa teh hiji kafir asup Islam. Jadi lamun jangan kafir asup Islam banyak itu baru dosa sampai celaka. Ajeng eta luka dua nyaeta haji anu mabrur tapi syaratna haji mabrur emun sim kuring nuju katamuan dipun bapa narimbang di Sumedang teh saumping kapun bapa marawacai sabotol aku sewa sadayana nyuhunkeun doa anu nyebut abah nu nyebut nyebut mama nu nyebut pangersa nu nyebut ajengan sadayana nyuhunkeun doa ajengan tujuan abdi
hayang jadi haji Sokyo mama pitu anak abdi hayang jadi haji ketemu lu ini abah pitu anak abdi hayang jadi haji dihitung kusim kuring ayat 16 kata mari ukur unggul pun bapak ini begitu tos daya nyarios deui nah dikandung aja mereka saya ulah harayang jadi tapi kudu haji jadi segitu jawabnya ulah harayang jadi haji tapi kudu hayang haji jadi kalau yang pun bapak nuka tempuhanana anakna Fahrudin yang gitu dia nah hanya ulah yang jadi haji kudu haji jadi kumaha maksudna ya Allah satu pun bisa ngajawab lebih akuan antu khusus masa anak adengan antu khusus ngajawab gimana weh secepat cek simkuringnya dari mereka haji mabrur ren mabrur haji ayah haji jadi ayah jadi haji jadi haji mah asal kamu Mekah molorwe itu balik disebut Pak Haji atau disebut Bu Haji mah jadi haji loba jutaan begitu tapi haji jadi sahabat dicarioskeun al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga haji mabrur sahabat wa mabrur ya Rasulullah apakah mabrurnya ya Rasulullah kata Rasul it'amu ta'am wajibul kalam rajin sodako berehan strip terkorek kurung buka termedit kurung tutup sama dengan untuk bayar watibul kalam duka duana sae cariosana lain saya cara terlumus nah itu untuk ngahina batur untuk ngaku goreng batur kajian hajina ketujuh likur kari gitu kan ini sama tuh san menang jaminan pantapungkur ayat Umar bin Abdul Aziz pergi ke Mekah sama ibadah haji selalu berjamaah teh di caket Ka'bah Baitullah di belakang imam. Orang lain pada bubar Umar bin Abdul Aziz lebar cek aja nama kamamana linggih we di dinya di payunun Ka'bah Baitullah. Nuju tenang-tenang pikir tiba-tiba ada dua malaikat. Cek malaikat muka hiji ayah sabara urangnya tahun dia anu kumping ka dia sejak ibadah haji. Cek malaikat nu hiji deui aya 600.000 dulu kan sekarang juta yang datang 600.000 60.000 bukan 600 60.000 sabaraha urang anu mabrurna cek malaikat ini eueuh saurang-urang acan teu aya saurang-urang acan tos sejempling tanya bagi mau berbuat bagi Umar bin Abdul Aziz kah termasuk saya juga begitu penasaran dirinya barangkali malaikat yang itu ngobrol lagi hari esoknya ternyata ngobrol lagi cemu saya jadi piraku sakil lobanan kena pura-pura daya mabrur hiji-hiji aja nyakunawan nyarupa-rupa lecek malaikat menghiji nah bakal menang ngarenten
atawa jakasot panen tu di jakatan sanajan ukur sarupiah nu dibawa ka dieu ongkosna atawa kain ongkos ke bekal jajan di dieu. Apakah tidak ada restu orang tua? Kalau istri tidak ada restu suami atau jeung tatanggana can pilih pangura pada atas ngala cengekna can minta halal. Semua dikatakan banyak itu ada kekurangan, artinya mah datang ke tanah suci mawa awak kotor, lain kotor pakaianna, kotor ku dosa walaupun hanya sedikit. Nyata mun salamet murunya seorang oge cuk malaikat menjadi aya anu makruh saurang ngan teu ieu. Nah, makruh tapi toh ini siapa itu? Nyaeta Ki Muwaffaq guruna Ki Muntakhab. Di mana eta cuk merenji? Eta teh di Damaskus. Timbul penasaran bagi Umar bin Abdul Aziz, kalau begitu saya jangan dulu pulang, habis haji akan menulis dulu siapa? Ki Muwaffaq guruna Ki Muntakhab. Orang lain pada beres haji pulang, titip PB Jaka Indonesia Turun jeung kabarudak abah mau balik rek pada Damaskus ulah mangkana teu Mekah Damaskus teh jauhna sarua jeung ti Damaskus ka Mekah. Yes. Belum ada ojek online, belum ada dia jalan kaki. Terus beberapa hari akhirnya ketemu bulan onta amat boga ongkos leumpang lah kita. Akhirnya dengan semangat juangnya bertemulah dengan Kiai Muwaffaq guru Nabi Muntakhab ulama besar. Ayeuna pada melana usahana ngesol sepatu pagi malam bangun waktu subuh bangunkan santri kemudian berjamaah pikir sampai terbit matahari. Kalau menjaman tak sholat subuh ketika bijil panon poe pikir rek maca Quran rek sholawat rek ngadungan rek maca tahlil tasbih sampai bijil panon poe. Maka eta teh munang ganjaran haji jeung umroh anu mabrur. Cek Nabi tamatan dan sempurna cek Nabi. Yang paling baik baca Al-Quran sehingga didhawukeun ku Nabi man sagolahul Quran ringrin wa du'ain Gusti Allah dina hadis Gusti dawuhkeun ku Nabi sahaja man katungkul kasibukeun direpotkeun dengan baca Al-Qur'an sehingga dikir kakandun ngaduaan gitu kabujeng kajabe wiridan anu tertentu anu tos wali di Kanjeng Nabi, maka Gusti Allah kami bakal merek ka eta jalma perkara nu leuwih utama tibatan jelema sok mararenta ka kami Gusti Allah. Tos kitu teh ngawuruh we santri tas berjamaah subuh manepi ka jadi kieu di kapanon poe hiji. Salat Isra. Ngawuruh deui. Itu sareng kitu. Kakara ajeuna ka tempat ngesol. Tak hasilnya dibagi tilu. Kiai Muwaffaq saperti lunan menang 30.000 tangesol kaibunakeun 10.000 dituang sareng garwa 10.000 di seng-selengan
niatkeun keureun ibadah haji 10. Modalnya hanya ikhlas tenaga. Eta sohor mah tos we. Salat deui imaman, tuluy ngaji di nepi kawengi deui kitu. Sakit teh usaha. Akhirnya sudah terkumpul. Ini cerita Umar bin Abdul Aziz mendengar mengapa dan mengapa. Sampai ke ini tapi betul. Terkumpul bekal untuk angkat haji. Istrina nunuju hamil muda. Seberapa bulan hamil muda? Pokoknya muda kan. Ya. Muda itu tidak kolot. Muda itu tidak di tatangana teh aya anu keur ngagoreng daging, nu keur hamil teh nu ngidam anu nuju bobot keureuneung atuh mengandung. Tapi maaf urang tong sieun kunaon ku daging domba ngandung kolesterol. Bohong. Di lagi teu aya domba ngandung kolesterol. Domba mah ngandung anakna. Padahal tah tos kitu eta garwana teh anu bade angkat haji sareng carogena jeung wafat teh hoyongeun daging nu kaangseul nu dudu masuk ka tatangana. Ceuk jeung wafat geulis meuning ngagaleun wae bade sakilo bae 2 kilo dipanggal dipangneserkeun. Moal hoyong eta. Gentos atuh ku pais bibit embong aya mu eta. Itu geuning nu ngandungnya. Tidak boleh ampun mun hayang eta teh eta. Tum hayang nyoel tayung muning. Ini kalau nyokot ke lingkungan kelas di persoalan gitu. Nah, acan eta mangarang beureun. Hah? Hayang buat marah. Tetangga tak eta oge tubuhna di sisi lihat tetep hayang daging eta walaupun hanya sakeureuh lah. Akhirna lahan kolotna malu pun tetap berusaha karena istrinya. Ibu bapak sakingan aya istri. Lamun bapak mangi taya muning, aya taya anjing, aya jagongan sok ingat ke pamajikan. Hah? Karena berarti dibeakeun ku sorangan. Sok ingat haji, lamun haji ningali taya anjing, aya jagongan sok ingat ka Bu Haji. Oh dibeakeun ku sorangan. Lamun nu ingat mah kawas aja-aja, sok dibungkus ingat ke pamajikan. Kan sidang. Akhirnya tadinya Waalaikumsalam nyata anaknya sedang makan bentuk bapaknya kena goreng daging pangapunten izin masak kalangkung pun bojo hoyo gendang daging nu aya di dieu sabaraha oge dipeser ku abdi. Kumaha ceuk nu ngagoreng sanes teu persanteun ajengan tiasa ngagal sabaraha hoyong abdi ajengan seueur altosna ngan ke ajengan mah haram ieu daging teh haram mun amarina pun anak teh tos 2 dinten teu mendak tuang usaha teu mendak ngan geuning ceuk ajengan ada waktu bihul mahdurat dalam keadaan terpaksa, terjepit, terdesak, keadaan terdesak,
tubihul mahdurat, membolehkan yang diharamkan. Kalau mentetuang saya ketik, masya Allah pun anak merawat. Ngan abdi mendak bangke himar, kayaknya daging dia bangke. Akhirnya pulang, maafnya bang, saya pulang sekiai, sumping kagarwana geling sewayana, tong hoyong daging itu, hoyong itu, wayana. Nyai teh ngandung, hati-hati makanan, hati-hati minuman, hati-hati perkataan, hati-hati pergaulan. Awas jangan coba-coba. Itu teh daging teh haram, gerurang mada urang mah mun ngagaluh memeser teh tiasa, itu mah dalam keadaan darurat putrana 2 dinten, henteu tuangna naon mendak bangke himar, dicanak dagingna digoreng teras dibatikeun ka putrana halal geranjeunna mah dalam keadaan terdesak. Gitu. Nyatu moal yo sekap ari kitu. Ngan urang ge tong waka ka Mekah. Tong waka ka Mekah. Mengapa? Kan tetangga dalam keadaan sengsara, masa kita membiarkan yang sengsara uang dipakai umroh ke Mekah pulang anting ka ditu aya tetangga lapar diadem. Allah tentu. Sampai saja masare tibrak sarena lantaran subuh daharna, tapi ayat tetangga teu bisa sare lantaran lapar. Nona, semuanya indung subuh lapar gitu. Maka orang yang tidur itu adalah calon. Mata kapungkur Sayyidina Ali tos 2 dinten teu mendak tuangan, akhirna usaha mendapat rezeki boga roti hiji sama meh di dahar ingat kata Nabi, lamun dia dahar yakin enak dalam keadaan lapar perut kenyang dan aku akan bisa tidur nyenyak, tapi takut tetangga ada yang lapar kecios dituang ayeuna mah pasieun kata tangan ya anjeun bisi lapar amun boga roti tanganna sami dasar dari kanjeng Nabi, cemana kami tidak lapar. Belum masih ada Sayyidina Ali orang hati-hati boro-boro karena haram karena makruh getaran damel komo juangan halal. Dalam mengkukuring tidak hari dia bakal nunah bari warung tuli bakal sare tibra ngan sinting tatangga aya nu lapar kenaon nunah dahar kudu kana neraka jatuh. Dipasihkeun deui ka tatangga nu hiji deui, tatangga nu hiji deui sami lapar tapi berpikir untuk apa aku kenyang bisa tidur kalau tetangga kelaparan tidak bisa tidur. Akhirnya enak sejenak tapi nanti lama di neraka. Udah pasihkeun deui. Dugi ka ending eta naon? Roti pindah nepi ka bule na buku pada nyawakan meureun di daharan teu. Coba kuyu. Pasok kayak aksaraan jadinya di nebuai naik kabaya atau aksaraan kita coba kan lebih kapeot kita kue. Karena betul mantep. Ending ayat tamu kasih dinari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi gaduh rezeki pilih salirah mah lapar. Tapi lapar abdi mah tenang pananjeun mah pamimpin bisa biasa ngurus rakyat gara-gara lapar ye abdi gaduh rezeki naon teh kue ditempo ku Sayyidina Ali juga kue nu kamari tapi bedanya ini sudah recep peot belel tapi asa Sayyidina Ali penasaran teruskeun kalau kamari dipasihan berarti kamari saya duka gitu datu ditedak ku abdi kunaon dipasihkeun ka tatangga sieun abdi kun turnaun abdi mengkali panas tu ragu-ragu ti salira yakin di sungai akin halal di salira mah ngan abdi sieun
cik nanyakeun di kamana buat ini di papai sampai 9 pokon. Oke, yang manusia nu bawa mah kue hiji nu boga ganjaran sabaraha? Salah apa? Urang mau kue salomari saurang teu boga hareup. Naon sababna? Boga apa? Boga 7. Tidak ada 2. Juli mana kulkas tatangnya itu kapag yung pamana gitu. Tak akhirnya kimuwapak harita artosna sareng beas kajamin tadi ketaruang teh tuluy ngaroskeun saha deui bangsa anjeun bisa aya nu kitu keneh Torios gun sekali di CF ongkos badai ka Mekah kececios angkat dipasikeun ka tatangga-tatangga nu hak nempikna tapi hajina haji mabrur urang sok bener pikir kitu heulan teu kada ulah belaan koret kumpul-kumpul duit ke Mekah panas koret jadi ke Mekah teu tulus main-main mata istanjilu kok bisoda kok geramen dari Allah dengan cara tadi Barom al-Majusi munang hidayah taufik tinu maha suci kenging ganjaran surga tinu maha kawasa padahal can fungsi sholat can fungsi ka majlis taklim can fungsi ngaliung ka baitul mukminin baru bertemu dengan siapa tadi Innalillahi Abdullah bin Mubarak ulama besar Taitan tadi ya. Kenapa keikhlasan hati Allah menghabiskan nawana dosa-dosa diganti ku surga. Nu kadua naon nu ngajamin teh beak dosa 5 ruh. Mata kata sekali mabrur dijamin 7 kali teu mabrur tidak ada jaminan ulah hayang ukur jadi haji tapi haji nya kawas jadi supir jeung supir jadi supir masa bisa nyetir nabrakan pagar ke jadi supir supir jadi lah gaduh sim penumpang tenang rambu-rambu jalan teladan we sehingga nyaman di supiran gue tamat supir jadi kawas guru jadi guru jeung guru jadi guru masa ngomong we ngomulan jadi guru guru jadi guna gugueun guna tirueun kakara jadi guru masih terus tahun-tahun oke hari sholat tara gawe musuh wae uli jadi guru santo golongkeun guru jadi lurah jeung lurah jadi RW jeung RW jadi RW masal diangkat ke masyarakat kepercayaan kedua we jadi RW jadi pas RW ini penggiatna pamana bodoi siapa kemana giatna termasuk jadi ajengan jadi jeung jadi mubalik jadi jeung jadi mubalik nu becus ngacaprak ieu disebut mubalik jadi mubalik tapi mubalik jadi mah lain kawas kieu patut musafar bagus udang putih etaman mubalik jadi kayak becus gogorokan maka karek jadi tak haji mabrur luka haji naon tadi luar Islam lebet Islam luka tiluna hijrah apakah pun hijrah dari Mekah ke Madinah seperti Nabi bukan al hijrah mana hijrah teh
al-hajiru man hajara nu ngaran hijrah teh jama anu pindah tina awal sae tina kedul kana getol kana tara ka masjid jadi getol ka masjid tina tara ngaji kana dae tina korek kana dae eta teh nya berdosa nomagina anal hasanati yudhibna sayiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan semua kejelekan. Kurang awan di pareto, salah di paula, jangan putus asa, ganti dengan kebaikan-kebaikan. Allah selalu menerima, Allah selalu mendukung. Dan ucapan upang hadena teh ucapan istighfar alias minta dihampura di zaman dosa, lain zaman nu sama sekali teu boga dosa da moal aya jeung masa-masa kali teu boga dosa isanes Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata digorowokeun ke di masjid aya naon mah sholawatna boleh tadi ke azan harus dikumandangkan. Tadi di masa dalam umat Islam banyak saya ada kira-kira tuh bukti karena ada lajeng komat jadi sokaya nungguan teh komat teh ada itu kadang komat turun dia habis itu sembusan gitu ya kalau ditungguan berbarali mana macam sholat pan kadang komat Allah ya Allah subhana Muhammad Rasulullah gitu lupa kebagian dasar orang itu manfaatnya diantaranya jadi sebaik nama itu dan kita zaman dinyanyikan sirotol mustaqim sudah lewat kayak lu digejek gue tengah-tengah digubrakan lupa seperti kilat atau seperti bernamanu seperti kapal udara seperti durah larinya kuda nyukang sirotol aya anu ngesod, aya anu nangkuban, aya anu lumpang terus bubungutna aya sabulungan jelema kumpul urus sirat gerana lewat anjeun kana siratal mustaqim orang lain sudah sampai ke sana ada yang di jalan ada yang sudah jatuh dan lain-lain coba iya di dulu teh surga teh hayang ka surga sanes teh hayang ka surga mana di rumah surga lepatan ampun masih dijugur ari ditinggali dina status no status dilihat-lihat dina status orang ini sok ngaji rumah salah rumah boga dosa jadi nu dosa bakal digugurus anjeunna belaan nahan diri sanes teu kabida ku surga dalam status terlihat oh ieu nu sok pengajian ieu nu sok berjamaah ka masjid panai masjid masa maleutik na masjid mushola segede jengkol mushola segede jengkol eta teh buyutullah rumah-rumahnya Allah. Jadi orang yang sering ke masjid berarti bertamu kepada Allah. Hak tamu adalah dimuliakan oleh siapa? Kamu maafnya dihargai, harus disuguhan, baliknya di di bahanan dia tadi mah tambahan. Geus jadi ge deuna naon kamu daging ayam geus meunang goreng ulah bahan. Digawean di mana? Entong di bahanan, cukup dengar bahan. Digawean bahan, nu geus secara radio wae. Entai gitu dah. Geus di bahanan entong tong ngemutan bahan-bahan. Entong tong ngirim bahan. Mun ngirim lomari tong bahan yang teu bisa nyungguh geus jadi wae. Rek ngabahanan bahan kolok mending jadi kolok wae. Tahapnya jalma teh kitu nu sok sering ka masjid teh berarti namu ka Gusti Allah.
hak dihargai ku Allah, hak disuguhi dengan rahmat Allah, maka begitu masuk Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, ampunilah dosaku, banyak dosa aku di luar, dan semoga Allah mengampuni dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu ya Allah. Oh, satu panggil orang itu Bali yang di mana kan? Ayam seperti mana? Kosong tadi. Begitu keluar, Robbi pilih Yunubi, Allahumma ghfir dunubi waftahli abwaaba fadli. Paparin Allah maka dimudahkan rezekinya. Lu sering tepang dengan Allah. Dalam menjaga canda sholat berarti tak ada hubungan dengan Allah sama sekali. Tidak ada hubungannya Gusti. Penghubung sholat kita dengan Allah Subhanahu, sehingga amal apapun bisa jadi karena sholat dilaksanakan. Tak hijrah. Orang dari hijrah, tina awan karena saya pandai sangka saya bisa menutup ke jelekan. Misalnya tolong muni golo kejadian, tutup pandai pun usaha buruk batu ngalade, terus batu ngalade tu, kora, terus kora tu, terus menang adu, keramik, terus keramik. Karpet, bis karpet. Kursi usahain karpet air. Di parfum dengan pasang lampu. Itu tadinya hoream, tadinya jadi betah ini. Anal hasanati yudhinas saya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Jadi jangan sampai putus asa. La ta'yasu illa ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang kafir. Putus asa menyerupai kafir. Putus asa adalah dosa. Putus cinta sudah biasa. Putus tali kolor morosot terasa. Putus asa adalah dosa. Putus cinta sudah biasa. Putus dari kolor merosot terasa. Ada simpulkan panggil dari kolor. Hari Pak Haji duduk ke pemajikan, duduk ke anak. Jadi lamun budak morosot calanana di angsrot, tapi lamun Bu Haji morosot calana diduduk langsung. Itu beda. Eta bedana cinta ke anak jeung cinta ka pamanci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi moga-moga urang mau nyanat la ilaha illallah bahrom al-majusi pun yang padahal bahrom al-majusi itu 72 tahun ngomong ke Allah, ngelawan ke Maha Kawasa, benci ke Maha Suci, ngewak ke para anbiya. Tapi begitu datang dari Allah terakhir la ilaha illallah, semua dosa habis. Tabalikna wa kadzalika sayyi'atu yubtilnal hasanat. Begitu pula kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan itu akan menghabiskan segala kebaikan. Kawas bahasa Pak, bahasiso ibadah 220 tahun. Bukan sebentar. Santrinya saja, anu geus santrina kan aya santri
senior nah junior oke itu enak guys sebenarnya salah ngomong mending pengucap anu tos seniornya 60.000 santri semua sudah berjalan di angkasa itu karena ibadahnya kiainya itu dan ketaatan santrinya itu berarti sudah hafal apa-apa sudah termasuk arif yang marifat kepada Allah. Teteh 60.000 nyang bangsa karek apal juruminya karek ngaji no rupiah duka karek ngaji bina matan bina kita mau balatak ribuan lagi omong kayak alkalamu pais lele ngaji cantimu gus duki awal kok aduh selupah toban gitu nama anu geusnya senior saja sudah 60.000 sehingga semua malaikat itu kagum kaget rame-rame di langit ada orang sangat-sangat cinta kepada Allah ibadah terus menerus tidak pernah meninggalkan puasa kecuali hari Tasyrik dan Idul Fitri Idul Adha puasa malam tidak pernah ketinggalan tahajud geger di langit para malaikat. Kalau orang lakukan hadir, teteh langsung aja malaikat melaporan, menurang tahajud di peting orang di kehadiran. Tak tadi jangan butuh dek kunyukang sirotol mustaqim status teteh soal pengajian yang masalah. Siun tiga guru karena tadinya anak mana sirotol mustaqim, siun tiga guru jenguk sok berjamaah. Diperiksa, jangan takut. Kamu ini ada kendaraan ada masjid jeung madrasah besok ke masjid jangan masjid buat masjid lebih harum kaya lebih tukang kaya nangkel ada yang kumah biasa di dia sering nangkel ya nangkel tuh itu naon kurang sok nangkel atau sok caket supir mata kaimat tak izin kamu menanggal izin kabandingkeun kok mah teman dengan mereka kan ka pengajian semua so papayun-payun pageula-geula angkat ka majlis Antoni jawab di dia kayak di imam masing-masing da karasa kusorangan atuh aina naik tak kawonan ge bakal naon ngabatalkeun yubtilna hasanat membatalkan kebaikan kawas tempat selalu make karpet daing bersih mah tara aya zaman wani make sendal make sepatu gilaan heula dek naon dek rek asup teh da urang dalam lain jelema datang ngajak ngomongkeun ku urang teh teu di warung malah ngobrol nu sejen teteh mah datang deui ya hasil tara ngajak beunang ngajak ngomongkeun tapi lamun kitu datang suguhan cai ongkong di suguhan diomongeun ongkong di suguhan teh ngomongkeun batu teteh deuyeueun tamu teh kurangnya lamun bersih mah mawani make senap tapi lamun kotor sok kajian tadi namun rami karpet lu segeringan dina hajatan di karpet digelarkeun dicari cakan pada puncak tas ditak terime teh jelema teh tuh poe saya peta bersih nanti kali kotor kasayan oge kulantaran kawan kawas siapa baru sok sehingga iblis kaget dan geger di langit, di bumi, malaikat bumi, malaikat langit selama meramaikan menceritakan malakan barsisok ngalamun eta iblis diharap
tak ingin pemberan dia ngalamun ku hayang nyawa di mana lemu nyata kalau susah rek ngawe agus tuh buka pulsa mana teh nelpon yang gitu kene PT aya yang dagang pulsa aduh pugale teh kamari puguh teu tiasa musik gitu kuburu mau pae bae kapan nih pesantren besar reong Maraji manehna asup ka dinya make sorban make udang di solenda bahkan gomisnya 2 lapis kiai mah salapis kiai jeung sorban ge sada biasa-biasa saja udangna Rasul manehna mah salendang ge kiai mah ngukur nepikeun kana cangkeng manehna teu kalau muncang eta iblis kemudian udang lebih segede ban Vespa. Assalamualaikum. Eta iblis. Waalaikumsalam. Tinggal ini di dalam untuk baik umat. Tapi bade ngiring ibadah kabita wajangan malusuhur santina nu danten kiai tersebut. Malah di mana-mana ayah santri mama di itu terang melimanya terpangkat tersuruh. Ada kumaha apa yang ibadah di dia cuk eta si iblis nya priyogi aya wurukeun mampu hati nyamala dingiringan yang penting mah ada ditampi di dia sek ternyata bareng puasa bareng dudukeun tengah nguruk itu nyata barudak bulan kakarek lamun geus katempo bagus ke ditingkat kalau pasang geus bersanding nya mama moden nama puasa kiai jeung puasa di waktos di masjid wae ke madrasah madrasah dipanggil jangan dia makan dia orang buka bareng cek manehna teu haroyo sababaraha bulan teu raos neda mondok getara donya sawo wengi teh teu butuh pulang nepi ka subuh eta malah nepi ka subuh tah iblis henteu ge pada iraat kajra tu kamar teh sayogikeun abi nya teh dia we meditikap abi sok eta si iblis ni eta kiai kiai nang kami madasar dan ibarat ibadah usul hanya dahang sum minum buat tapi penting usum sare usum ke pemajikan tapi ia budak Masya Allah dipanggil ujang jika bisa gitu dan mama teu sanggup teu kudu dahar teu minum teu sare naon resepna mama wayong sapatos abdi nuhun ka padedang kieu ya mama pangna abdi taraktor saneda tara hoyong ngaleueut mondok ge teu daekeun tiasa digenti we ku dikir abdi tos lami teh sanesna naon emut kana dosa mun tos emut kana dosa tuang hoyong genti ku dikir baca Quran seger aduh aing eleh cenah lamun mama hoyong sapotos abdi atos we masih atulah mah rek mehan budak tetangga meh inget begitu rek dahar inget kana dosa kesanggup mama kudu kitu pansuk Allah yaqtul mu'minan muta'amidan pada jauh jahanam khalidan fiha barang siapa membunuh
seseorang dengan cara apapun, mau dibacok, mau ditonjok, mau dirojok, mau dicolok, mau digetok, atau pakai tenung warji galonggeng, balasannya adalah neraka selama-lamanya. Mau gitu-gitu deh. Geus atuh Cina we mama awe loba ieu. Oh Cina teh ujang sakali Cina teh di lebur amal 60 tahun sakali. Daripada karek 40 tahun min 20 terus sanggup. Geus atuh menteng mabok mabok mama 40 besukan panjang umur mama buru tobat makan Allah mama hampura mikir ya itu bakal ngajawab PKI mana setan nuturkeun ka imah menjelma setan lagi korek-korek kata hatena ceuk hatena heueuh tapi nya agama dikeun musuh kawas budak eta itu orang tahu nah yeuh rek mabok tas maghrib biasa widan ngimpi